kunaon? Iya, mah sukanya saeutik, padahal dia teh suka. Oh, gitu. Keur naon ieu teh barudak emak teh. Aya nu manyun sagala teu keng kitu. Hayu urang oge naros heula rerencangan anu di bumi. Nya sampurasun barudak. Kumaha Daramang? Oh, damang cenah sehat. Kumaha aya nu manyun sapertos ge henteu? Oh, henteu cenah tuh. Anu di bumi mah teu mararanyun. Nya tepang deui sareng Mak Entin dina acara Caki. Caki teh naon? Carita Kitab Suci. Dinten ieu urang diajar tina kitab suci. Tah diajar naon? Hayu urang taros tadi ari ge teh kunaon teteh? Manyun teh cenah. Tadi si ya teh di pasehan kue ku Ana. Tapi di pasehan teh sakedik. Si ya teh amek-amekan. Oh gitu. Jadi amek-amekan kasih Aa. Tah urang tinggal dina kitab suci nya. Saur kitab suci nyebatkeun urang teh kudu ngucap syukur dina sagala rupa oge. Sabab eta anu dipikahoyong ku Gusti supaya dilampahkeun ku urang. Tah kumaha carana ngucap syukur? Sapertos tadi, sanajan dipasihana sakedik, kadah tetep ngucap syukur nya. Sagala rupi kaayaan orang kadah diajar tetep ngucap syukur. Kumargi eta sadaya sumerna ti Gusti. Sok sanos bagean nangan sakedik nya. Tos atuh tong manyun deui. Senyum atuh senyum, seuri. Tuh, turutan anu di bumi nya. Barudak anu di bumi oge kedah tetep ngucap syukur. Sok sanaos kaayaanana henteu saluyu sareng kahoyong urang. Tapi eta nu dipikahoyong ku Gusti eta saur kitab suci. Cak deui ka dieu heula nya cariosna nyaeta dinten ieu urang diajar ngucap syukur. Permios tepang deui dina carios anu sanesna sareng Mak Entin, sareng Dede Gea, sareng Teteh Mega. Yuk permios.